الملك القدوس السلام. Ajengan can pernah saumur hirup na istingali nu 4 bulanan bebeja ka polsek. Terus Kang pasti bebejana ka saha? Ajengan tos 7 bulan bade syukuran deui bebeja ka saha? Ajengan tos 8 bulan bade ngalahirkeun hese cenah bebeja deui ka saha? Kabidan. Ajengan ge mungeun nongkong anu batur mah. Ieu mah nyaman ge sorban nya kelampas be bobolokot geuti meunah ripuh kitu mah. Rek lahiran mah bebejana ka saha aja? Kabidan. Yang nalika bade ekahan nembe wawartos ka aja. Kadang mah anu mencit teu manaon ge saha? Saha? Hulu teu manaon ge ku saha? Suudon deui wae ka ajengan. Hulu domba ku ajengan cenah si Ujang. Masya Allah. Tuh geuningan aya pangabutuh teh datangna ka ajengan. Ibu nalika putra ibu anu nembe dilahirkeun teh tos rada ageng bade disepitan ngayakeun syukuran bebeja deui ka saha? Ajengan. Tos ageng deui bade ditikahkeun anu nyelehkeun saha? Nu narima saha? Nu khutbah nikah saha? Nu ngadua saha? Nu ceramah saha? Ajengan. Ayeuna cenah budak ibu anu nembe ditikahkeun teh maot katabrak entong. Nah ari si nyai maknya katabrak entong maot heuh lamun entongna dina jero truk. Maot cenah budak ibu teh bebeja deui ka saha? Ajengan. Nu ngadua saha? Nu mimpin nyolotkeun saha? Nu nguburkeun saha? Nu nggotong saha? Maknya ajengan ngilu ngotong. Ajengan ngegotong mai. Aduh Gusti. Nu nguburkeun saha aja? Nu ngaduaan saha? Nu tahlilan 7 poe 7 poe. Padah jalan luksan ngajenya. Padah aspal rada ipis geureun nyalahkeun ka RT jeung RW. Cek si ibu teh, ieu jalan ruksak deui. Atuh da kuduna aspalna teh kadel ari ieu mah ipis. Sigana teh dihakan ku RT RW mah. Nu jadi pertanyaanana beuki ti iraha RT jeung RW ngahakan aspal. Atuh meureun haridang buntuna. Dada senta. Cingnya ka pemimpin teh. Terutama ka RT jeung RW di dieu. Lamun aya masalah di kampung sok bebejana ka saha? RT jeung RW. Lamun aya nu kamalingan sok nanyakeun saha RT na padahal RT teu ngilu maling. Aya deui parabola parawan jebol ti heula. Sok ditatanyakeun saha RT na padahal RT teu ngilu nyolong. Leres teu Kang? Maka kancingnya ka pemimpin teh. Urang oge salaresna mah pemimpin jeung diri urang sewang-sewangan betul. Mimpin awak nyalira tos hese komo deui mimpin awak ba. Tina kumargi sakitu urang doakeun para pemimpin mudah-mudahan masing sarehat sadayana. Masing dipanjangkeun yuswana, ditambih-tambih milik rezekina. Oge masing tiasa mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah. Anu kusing abdi dipika hormat. Bapak-bapak anu gaya, ibu-ibu anu lucu, dicabakna oge ibu siga kue bolu sabab loba nyatu. Sigana makang ieu ibu-ibu anu selalu tersenyum lamun salakina keur loba duit mah. Amun keur teu boga mah anggar we jeung menurut bae siga
Di ditu mah hari di dieu itu di dieu mah teu punten alhamdulillah teu aya nu ngaku kan puja anu janten panghias rasa urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla. Puji anu janten mimitina ngaji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Syukur urang sanggakeun ka Allah anu maha luhur, Allah anu maha agung, anu parantos maparin pitulung, anu parantos nyiptakeun manusia ti mimiti orang kota nepi ka orang di cawerang araya keneh jawab atuh cing kompak bantuan nu balik teh aja siap dimimiti orang kota nepi ka orang dimimiti nu pendek nepi ka nu jang dimimiti nu pesek nepi ka nu anu mana Allah parantos maparin nikmat ka urang sadayana tiasa ngariung dina ieu tempat maka yuk urang sami-sami ucapkeun alhamdulillah. Salawat mewah salamna mugi salamina dikucur kulunturkeun ka Nabi anu masyhur ti mimiti Singapura nepi ka Cianjur ti mimiti Saudi Arabia nepi ka Indonesia. Nabi anu terkenal jauh di mata dekat di hati. Nabi anu berhasil nyandak umatna ti zaman jahiliyah ka zaman Islamiyah, ti zaman naik onta ka zaman naik mobil Toyota, motor Honda, HP Nokia, udud sampurna, kapal api kopina, burayot jeung gegetuk kadaharanana. Silakan abdi bade naros ari di dieu aya burayot. Leres kang aya henteu. Eta ece unggal ngais ceramah nu namina burayot aya wae. Lamun hoyong terang mah burayot teh singkatan. Burayot, ibu-ibu rayu jeung geus peot. Matak burayot mah kitu ya, bentukna teh ngagayot. Ibu resep burayot. Paingan peot. Mah berat. Betul? Kantenan jam sakieu. Jam 10 aja pantesna oge diuk di tengah imah hareupeun TV. Ngetrekeun TV di dinya aya channel MNC TV. Aya acara Kilau Dangdut Mania dadakan anu dikopojoan ku si Menir Kriwil dites dengan nada ta 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 ta. Kaciri nu sok nonton dangdut mah ngajawab. Insyaallah. Laras sawana kana ngaji mah berat aja. Dek salat berat, ngaji ge puasa ge berat. Kantenan jam sakieu kaayaan wengi tiris ngahod-hod tur ngabalaletruk bujur panas. Dipake kana pangajian mah betul. Matak pantas bu ulama berani berpendapat dengan kitabna al-ibadatu la yaqilu maknahu. Nungaran ibadah teh ibu moal ka hati lamun dipikir-pikir dipulak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawana. Sawerang kene aku kana mu balik naleuti area kene sok atuh cing bantuan aja ulah hayang ngeunah naungkul seuri euy ngabantuan teu. Jawab cing kompak siap? Siap. Nah, gitu. Sakali deui. Jadi ibu nu ngaranna ibadah teh moal ka hati lamun dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawana Nggak itu karunya cek sini nih susu.
kasepuhan sadayana Wios ieu ceramahna dikieukeun Wios. Wios dikieukeun. Atuh da Kang ngaji zaman ayeuna teu dikieukeun mah aya ku ayana dina pangajian naruntutan. Terus mata Wios dikieukeun. Moal nyarekan ka abdi. Moal baeud moal. Moal megat di jalan. Moal ngomongkeun. Moal dibahanan. Cilaka atuh beuceuk bari bahanan. Naon cenah buktina Neng Nais hawana kana ngaji teh berat. Tuh Kang tingali ketika suara azan maghrib berkumandang di mana-mana, tingkah anu jadi indung anu jadi budak rupa-rupa. Nu nyepret aya nu ngabanding, anu najong, anu nakol, nu ngabanjur, aya. Alasan mah nya kanu jadi budak, ngarah budakna teh daek naos. Atuh budakna teh akad deui ngabantaleun arek kamana arek ngaji. Di masjid aya, di madrasah aya, di kobong oge aya, di bumi ustad aya. Barudakna mah nararaji. Tapi realita bukti menjawab inungna mah balik deui ka tengah imah gep nyekelan remote ceprek nyetrekeun TV. Ari di dieu aya nu kitu. Ibu-ibu aya nu kitu? Sebelah mana diukna? Kesal wes makan utaran ngaji teh. Kamana ning kamana jalan ka kota, ka dieu mang ka dieu ka paliwetan. Kamana ning kamana jalan ka surga, ka dieu mang ka dieu ka pangaosan. Allahumma sholli Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmin. Masya Allah. Hatur nuhun Pak tos dibantosan ku si Bapak mah. Nah ieu nu paling dieu teh aya soraan ka mana? Sakali deui siap. Siap kaluarkeun sorana siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik kamana ning kamana jalan ka kota, ka dieu mang ka dieu ka paliwetan. Kamana ning kamana jalan ka surga, ka dieu mang ka dieu ka pangaosan. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan. Geus lah si Aceh mah teu harapan.
yang ngigir teu enakeun nang karak eungap nang kuban bisi bucak orokna leres Bu Masya Allah berat henteu ngandung teh berat henteu berat benten sarua minggu rasul teu karaos nyeri teu karaos nyerah Sakumaha Allah berfirman dina Al-Quran A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim Tawasenna henteu atuh kitu mah naon sababna sabab salah nempatkeun di mana-mana salah nempatkeun maka berbahaya contohna ibu make tiung dina bujur pantes henteu pantes henteu henteu naon sababna salah nempatkeun torolong teh si bapak ka pasar make kopeang dina bujur make selempak dina kepala mantes henteu naon sababna salah nempatkeun kahartos seorang ibu mengandung putra putrinya wahnan ala wahnin berat yang terus bertambah berat tadi oge cek nais bobo sagala hese yang ngigir hese nangkara eungap nangkara nang kuban terus gitu Bu terus gitu Matakantang ayeuna urang memperingati Maulid Nabi mudah-mudahan urang sadayana masing tiasa janten uswatun hasanah masing masjid teh tina bilik hinis lantaina ge tina papan begitu beres salat cari kabeh jamaah lain inget kana dosa suku kacepet papan tapi zaman ayeuna Bu masjid geus dimewah-mewah di alus-alus make ukiran make kaligrafi make karpet segala rupa jamaahna kosong salat maghrib 3 jajar salat isya 2 jajar salat subuh 2an ngajajar leres henteu nu qomat eta nu adan nu ngaimam nu ngamakmum nu ngadua nu ngaminan ente atuh kamana ente eta Nais menekankan terutama ke pameget wajib pameget mah di masjid lamun pameget tara salat berjamaah di masjid yarfa'ullaha barakatan min kasbihim Allah akan mencabut keberkahan dari hartanya akan percuma imahna mewah mobilna loba sawahna lega hartana pabalatak di mana-mana tapi teradaik salat berjamaah di masjid eta kabeh hartana moal barok na'udzubillah tsumma na'udzubillah katakan di ayeuna berai teh panona beunta hudang mah acan kuno adan dituluikeun deui suruh kuwi teh bujurna katuh apal ucing lamun nongeng ucing lamun muliat apal tah gitu nalika cek nu adan la ilaha illallah gubrak deui we ka handap
biasa nama pemuda nu kieu teh. Da di dia mah teu kaliwat mata ganti ayana sok pemuda makmurkeun masjid. Bade insya alhamdulillah. Nu kahiji lamun urang cinta ka baginda Rasul sok jaga salat. Nu kadua lamun urang cinta ka baginda Rasul sok turutan akhlak baginda Rasul. Rasulullah mah kang nyontohan ka urang sebagai umatna teh tina sagala aspek, tina kepemimpinan, tina carana jadi suami anu baik, tina carana jadi ayah nu baik. Kabeh dicontohan ku baginda Rasul. Katakan orang kedah tiasa mencontoh akhlak. Terutama kanggo anak muda, masya Allah. Zaman ayeuna kang anak akhlak muda teh, anak akhlak muda. No, tiba balieu jadi aja. Akhlak anak muda, gitu. Bakat ayeuna geus penting sok balelo. Zaman ayeuna mah kang akhlak anak muda teh raruksak. Betul. Teu saeutik zaman kiwari pemuda anu leuwih loba nongkrong di warung daripada di masjid. Betul. Teu saeutik zaman ayeuna pemuda budak leutik nepi ka budak ngora anu lebih sering ngomeh HP daripada naos. Terus zaman ayeuna mah kang teu kolot teu budak nini-nini aki-aki kiai ajengan dosen guru murid siswa mahasiswa ngomeh HP. Betul. Nepi ka nini-nini eta ngomeh HP. Di galengan sawah selfie cekrek. Tek manyuksruk betul. Masya Allah. Dek sare anu mimiti ditingali naon HP. Ieu bedana zaman ayeuna sareng kapungkur, Bu. Ulama salat kapungkur teu acan tiasa bobo kecuali tos maca Al-Qur'an, tapi zaman ayeuna teu tiasa bobo samemeh ningali HP. Hudang sare anu mimiti ditingali naon HP. Reka cai mamawa HP majekeun teh bisi aya nu SMS. Keur mandi aya suara HP, lupat keluar anuna tinggalin sia. Masya Allah. Keur tuang ngarome HP, keur ngobrol ngoprek HP. Kadeka bahaya ieu. Abdi ibu ceramah di palih ditu Gunung Halu. Mana itu teh? Gunung Halu itu pokona mah. Aya budak alit yuswana nu beda 8 tahun tapi tos min 8. Gara-gara naon? Ti orok keneh eta murang kali pas dipasihan HP ku sepuhna. Alasanna ngarah anteng, ngarah teu ceurik. Pek mah nalika diperiksa ka dokter eta murang kali tos min 8 gara-gara radiasi sinar H. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Katakan kan kade ibu nitip gaduh murang kali teu kenging waka dikenalkeun kana HP. Jadi geula we cing leres. Jadi geula cing leres pasampeankeun sakolahkeun. Engke HP mah pandeuri nyusul soalna ka hartos. Nu kadua, mun urang cinta ka baginda Rasul kedah tiasa mencontoh akhlak. Ibu cinta ka baginda Rasul? Bapak cinta ka baginda Rasul? Cinta? Hari ka abdi? Aya nu nyebut cinta aja. Amit-amit Aduh. Mudah-mudahan urang munajat ka Allah, urang sadayana ngaku cinta ka baginda Rasul, Rasul oge parantos cinta ka urang. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Rasul
فتى يا جيرة العلم يا مهيل الجود والكرم سلينا يا رسول الله سلام عليك يا ربي الفتى يا جيرة يا مهيل الجود نحن جيران من الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به وبه من خوفهم أمين سلينا يا رسول الله Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teruskan Ibu. Diajan tunduk. Mual tunduk. Mual nundukan. Mual usik. Merawat kabeh. Ngomong wae maneh mah yang nyium urang. Lain kitu apana mani GR teuing diri jelema teh. Mama mah ngan ukur hoyong ngamalkeun ilmu tineng nais teh. Heuh sok atuh maneh rek sabaraha kali nyiumna. Ih siapa nama? Pan tadi ngecek neng nais teh sakali nyium 70 dosa. 2 kali nyium 140 dosa. Komo lamun teu eureun-eureun mah. Rikidi nyamperkeun salakina raketek beheungna dipalitekeun satakar kebun. Ece dicium dikecrotan teu eureun-eureun. Badai kitu moal. Insya Allah ya cek salaki ibu teh. Alhamdulillah Gusti pamajikan abdi balik di pengajian anu mubalik nak neng nais teh jadi edan. Eta seserian make pampers henteu. Enggak teh pas cengkat cibrung basuh. Badai diamalkan aja. Badai diamalkan. Tong insya Allah lah. Dan biasanya kan di urang mah insya Allah teh tara. Terus enggak. Matak ibu badai diamalkan. Alhamdulillah. Cing bager kasalaki teh. Ulah ieu mah ibu bisa we ari ngalewat kuburan kupuntengan. Ngalewat leuweung kupuntengan si ece mah. Sok kitu. Nenek sia apa kieu tah. Punten gering ngalampu. Punten bisi aya nu kalupa. Nah, ari salaki katincak beheunna. Nepi ka disada Lain tahan murah akan kalah ka dicarekan kita sasing dina. Nyaan eta mah kabina-bina pemajikan teh goreng ada. Aya di dieu ibu-ibu nu goreng adat aya. Bapak di dieu aya ibu-ibu goreng adat. Nu make kerudung kumaha aya yang apal. Masya Allah. Kade bu
bebejanan suami teh cing banget. Kupingin Kang, ari dunia teh perhiasan. Kang saya perhiasan dunia teh istri anu soleh. Ibu layanan salaki teh cing sae. Sete acan bobo dan gos heula. Asa aya tara. Ibu osok bade bobo dan gos heula. Ai ka pasar osok. Lieur eta jelema anu kitu. Nyaho eta duit teh meuli make up ti saha duitna? Ti salaki. Ari eujeuk geus dandan satakar kobok kitu disuguhkeun keur saha? Keur tukang ojek, tukang sayur, tukang asin di pasar. Lieur teu? Gelong teu? Edan teu? Saha nu edan? Ieu tah. Baik dan berseula satu ajan papangantenan jeung salaki teh. Pasal di ayeuna mah dan berseula kerja. Siga mah urang ieu ibu-ibu lamun bade papangantenan jeung salaki teh buuk, ruak-ruwi. Nya. Make daster 30 ribuan bae geus belel teh ya. Dah dieu babay kana pangka. Tali kutang coplok si euceul ditamal ka ku paniti nalika ditangkep teh ku salakina ngagoak salakina kategas paniti bina-bina teuing teu aja ngobot esok dan geusela nganggo sesengitan osok nganggo sesengitan nganggo acuh nu sae osok nganggo acuh nu sae segala cara urang ieu mah. Mata kanong ibu lamun anu tara ti ayeuna mah sok kitu. Satu acan bobot teh sikat gigi heula, si baueun atuh cara kete. Sikat gigi heula, abdas heula. Suami istri abdas heula satu acan bobo insyaallah ge murang kalihna soleh-solehah. Amin amin Kang laksanakeun. Nyabunya kahartos. Ibu bade mencontoh anak Siti Khadijah bade anu teu pernah ngalawan ka salah, teu pernah nyeri hatekeun caro, bade diamalkeun. Moal ngalawan deui moal ka salaki moal. Tuh kan kuping teh. Lamun misalkan ibu-ibu aya nu sok ngalawan keneh ka salaki akan laporan ka abdi ka Cipongkor. Berarti teu diamalkeun eta ilmuna. Kahartos ibu kahartos tose ari kahartos mah jalan langkung tos sajam satengah astagfirullah tarunduh teu